Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dengudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang naraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun jejara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng basajan malah mandara jan teu hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sidarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangge nganunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaterasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Laju si Jaka Sagara teh nyampeurkeun ka Mang Utun anu katampo bunga. Beungeutna mani marah mah lantaran si Jaka anu unggul. Geus deukeut mah jeleng naklok kana tonggong Mang Utun. Bari cacarita lalaunan ditompokeun kana ceulina. Geus beres Mang, hasok ayeuna mah Mamang naik kana luhur panggung. Bejakeun ka sakur anu lalajo. Lamun si Sukmara teh jalma jahat kitu. Anu sadari ieu sok nyamarkeun paningali batur. Anu geus ngagadabah kahormatan para wanoja di unggal lemur. Jeung deui bejakeun ku Mamang, lamun uing teh si Jaka Sagara. Alah nyajangkeun eta mah urusan Mang. Ku Mang bakal dibawarakeun bakal dibejakeun ka sakumna anu lalajo. Temal Mang Utun bari kuragi we lempang ngadeuketan ka panggung. Kalacat naek. Geus kitu mah kadenge Mang Utun teh biantara. Kasadaya anu hadir dina ieu acara sayembara, si Mengkuring, si Utun, si Jagoledot. Anu unggul dina ieu acara sayembara. Namun si Mengkuring teh bade ngabewarakeun ka sadayana. Tuh itu si Sukmara anu parantos teter Raja Jaten teh nyaeta jalma jahat anu salami ieu sok bisa malih warni malih rupa ngarupakeun sawae nyaeta anu parantos ngagadabah kahormatan para wanoja di unggal limur. Kukituna kukieuna sadaya peryogi kauninga. Lamun eta si Sukmara teh jalma jahatna. Tah ieu anu digandong geus si Mengkuring teh nyaeta si Lutung sanyana mah sanes lutung salutung-lutungna. Tapi nyaeta si Jaka Sagara anu parantos jadi korban nu kena kupitenah ku eta si Wawalak. Basa ngadenge eta beja puguh we atuh sakabe jalma anu hadir di eta acara sayembara. Anu masih keneh lalajo mani kaget nu lain dikieuna. Teu saeutik anu pating kecowis we jeung pada baturna. Samalah mah urang lemur nu geus jadi korban. Nya sakur anu boga anak awewe nu geus jadi korban digadabah kahormatan ku si Sukmara. Loba anu pati ngasarenteng arek naik kana luhur panggung. Hayang males pati males kanyeri we ka eta si Sukmara teh. Kan laju dihalangan ku Mang Utun. Teu saeutik oge anu panasaran nya cenah eta lutung teh si Jaka Sagara. Ibarusa oge anu ngayakeun sayembara manehna teh teu nyangka. Lamun di antara pamirona teh tetela geuning cenah diluan ku si Sukmara jalma jahat. Ibarusa teh hayang ngebuktikeun laju we ngalacat kana ulur panggung. Terus tumanya ka Mang Utun. Kenah bener ieu teh. Nya. Ieu si Sukmara teh jalma jahat. Anu sadaya ieu geus boga dosa. Sok ngaguna sikap para wanoja di unggal lemur. Si mohon teu selepat. Ieu bangkalukna ya si Sukmara. Sareng ieu nu diakon ku si Mengkuring teh nyaeta si Jaka Sagara nu parantos jadi korban. Anu kengeng kupitenah kaleresan tiasa diambrokeun di acara sayembara. Tak kitu ki barusa. Mangga wae ieu nama urang buktoskeun. Sok Jaka, geura cagerkeun eta si Sukmara teh. Cina ngaku karena sakabe perbuatanana. Tik sok ayeuna mah geura ngomong ulah asa-asa. Nya Mang. Cirang si Lutung teh alias si Jaka Sagara teh luncat tina tonggong Mang Utun. Ngadeuketan si Sukmara anu ngagoler we acan eling.
Loba catur Sukmara teh dililirekeun ku si Jaka Sagara teh diubaran. Nya beunta bade katempo kawas anu nguringis nahan ka nyeri. Aduh. Asok sia maneh gerah hudang Sukmara. Kabeunang sia maneh teh ayeuna mah sok gerah ngaku. Lamun maneh teh anu sadari sok nyamarkeun paningali batur. Nunggeus boga dosa sia teh. Geus ngaguna sikap para wanoja, tukang ngadabah kahormatan awewe sia. Saha maneh teh? Nah maneh teh Jaka Sagara kitu. Nya benar. Nah maneh teh Jaka Sagara. Nya uing Jaka Sagara teh sia kuno ku maneh dipitnah. Uing dina wujud lutung ya. Si Sukmara teh maneh ngajengok teh geuning bener cenah. Henteu jauh tina panyangkan. Lamun anu disinghareupan teh tayalianti si Jaka Sagara. Jelas tina kasakten jeung elmuna sarua pisan jeung si Jaka Sagara. Anak itu masih Jaka Sagara tingis nyamur, jadi lutung. Dina tareka pikeun nyangkalakeun dirina. Si Sukmara teh daek teh daek atuh manehna teh kudu ngakue kana sakabeh perbuatanana. Bari jeung disaksian ku Ki Barusa jeung sakur-sakur anu lalajo. Sakabeh urang lembur. Nya kuring arek ngaku kana sakabeh dosa anu geus dipilampah. Ngan omat ulah ditandasa Jaka. Nya sok-sok sia geura bejakeun kasakumna anu haladir na ieu acara sayembara ngarah kanyahoan. Aing mah teu boga dosa sia. Jeung di loba urang lembur anu geus beunang ku pitenah. Sok geura rumasakeun. Si Sukmara teh talangke cung maksakeun cengkat geus kitu mah piantara ditujukeun ka sakabeh anu haladir di eta acara sayembara. Nya ngakue kana sakabeh dosa-dosana. Kasakur anu haladir di acara sayembara. Kuring Sukmara, kuring rumasa kana sakabeh kasalahan sadaya ieu. Geus nyamarkeun paningali balarea. Malahan makung sing ngaku-ngaku jadi si Jaka Sagara. Ngaku-ngaku urang lembur anu geus ngadabah kahormatan para wanoja. Ku kituna kuring menta dihampura. Desa eutik urang lembur anu geus jadi korban mah loba anu cung jeleng we arek ngalacat naik ka lur panggung. Najan menta hampura ge cenah moal arek dibere ampun. Si Sukmara teh kudu narima kana ka akibatna. Kudu kojor we sakalian ngan bae laju dihalangan ku si Jaka Sagara. Najan enya cenah si Sukmara teh jalma jahat anu sadala ieu geus boga dosa gede. Tapi kangaranan ari geus ngarumasakeun kana kasalahanna mah jeung menta hampura teu meunang dikakalakeun sukomo nepikeun ka ditandasa. Ulah dihalangan jang, kumaha nu kitu mah. Kudu dipaehan sekalian. Alah can sudi rasa ding hati. Lamun can ini nempo eta si Sukmara teh kojar. Nya halik ujang tong dihalangan ku ece. Erek dipeunci ta bobogaana teh. Mana laki teh. Buku anak ece teh geus jadi korban malahan nepikeun ka gelona ta gara-gara si wawalak. Heup. Ulah arek nyieun tindakan anu mawa karep sorangan. Suka main hakim sorangan. Kapan ieu si Sukmara geus ngaku kana sakabeh marga kasalahanana. Urang salaku manusia teh wajib ngahampura ka jalma anu geus menta hampura. Keunda engkeke bakal nerima wawales kana sakabeh amal perbuatanana. Urang mah teu kudu ngahukuman. Lamun nepikeun ka nyieun tindakan anu nepikeun ka ngakalakeun saka mamaehan. Meureunan sarua dosana atuh. Sarua teu ecreugna jadi jalma jahat. Alah ujang. Ulah dihalangan ieu. Ece macan sugema. Lamun can ningali si wawalak ya. Urang peucit ya. Urang peucit bobogaan teh. Ampun ce. Ampun rumasa. Kuring teh geus boga dosa. Tapi ulah nepikeun ka ari dipeuncit bobogaan mah. Alah tuman sia tuman. Nya sia tangkurak kitu mah kudu ditaro ku aing heuh. Dasar si lalaki bejat. Sabar tenang ulah arek mau karep sorangan. Kapan jek jadi Jaka Sagara oge. Ulah arek ngahukumankeun. Da masalah hukuman namang keke bakal katarima awales nama ku ieu si Sukmara. Maneh geus sarumasakeun kana sakabeh dosana. Guys panuhun.
Ulaya keributan kan. Iya acara sayembara teh urang teruskeun ye. Ki barusa ge milu ngahalangan we. Atuh anu boga maksud arek ngakalakeun ka eta si Sukmara teh laju eta rurun tina luar panggung. Atuh geus kitu mah. Acara sayembara teh arek dituluykeun kudu nepikeun ka Cucung. Ki barusa laju cacarita ditujukeun ka Mang Utun jeung si Lutung. Kula teh ayeuna teh rek tumanya nah saha sanyana ieu nu miluan kana acara sayembara teh. Nah Ajang Utun atanawa Jaka Sagara. Sanyana mah anu ngiringan kana acara sayembara teh nyaeta ieu si Jaka Sagara. Sumuhun ajan ayeuna dina wujud lutung. Tapi anjeunna teh gaduhak pikeun mayunan Ki Barusa. Oge ngengengkeun kana hadiah eta sayembara. Ke kapan? Cek panitia mah. Nya. Andi ka anu miluan sayembara teh. Ih, ari Jisim Abdi mah mung sakadar ngawakilan unggul kitu tah. Margi upami si Jaka Sagara langsung daftar mah meureun moal arek di dinan. Kapanan ieu sayembara teh wajib di iluan ku sakur jelema. Kapan lutung mah teu meunang. Tapi bade ge kauninga sing yakin lamun ieu teh nyata si Jaka Sagara jelema. Kan bae ayeuna teh dina wujud lutung. Engke oge tiasa mulih deui kana wujud anu aslina. Begituna mangga geura teraskeun wae. Pilih Ki Barusa masih kene penasaran mah sok geura sing hareupan si Jaka Sagara. Eta murid Jisim Abdi tah. Ya ari kitu mah heuh. Lamun nya kitu ayeuna kula bakal ngungkas ieu lumakuna acara sayembara. Nya tetep acara sayembara mah kudu diteruskeun. Kula teh kudu adu hareupan jeung ieu lutung. Sok Jaka Sagara geura buktikeun saha di antara urang anu leuwih hebat, leuwih jago teh. Nya mangga Ki, hayu. Urang teraskeun ieu acara sayembara teh. Ngan hapunten we yeuh. Jisim Abdi teh dina wujud lutung. Ih, teu naon lamun enya. Nya kapan Andika teh jelema cenah mah. Loba catur atuh laju we sayembara teh dituluykeun. Nya eta pikeun nangtukeun saha anu bakal kaluar jadi jawara. Ngarunghar ti lamun si Lutung atawa si Jaka Sagara anu unggul bakal boga hak pikeun meunangkeun Nyi Ratna Antika. Bakal dikawinkeun we sok sanajan. Nyi Ratna Antika mah hateuna teh keketegan. Nah cenah eta pamilon teh geuningan lutung. Ya ambu, ama teh bade adu hareupan sareng lutung geuningan. Tetela anu parantos ngelehkeun Kang Sukmara teh nyata si lutung. Tapi itu tuh anu ngangakod nama kalah katurun tina lur papanggungan. Bari jeungkap kuping tadi teh sanama Jaka Sagara kitu. Moal kitu anu ngiringan sayembara teh sanyana nama eta si lutung. Nya Nyai, kapan cenah eta lutung teh sanyana nama si Jaka Sagara keur nyamur. Kapan tadi ge kadenge. Eta si lalaki ngaran si Sukmara teh jalma jahat. Anu sadaya ieu sok ngagadaba kahormatan para wanoja. Untung we kaburu kanyahoan. Cacak-cacak lamun si Sukmara teu bisa dielehkeun ku eta si lutung mah nyaeta si Jaka Sagara meureunan urang teh bakal cilaka. Nyai bakal boga salaki ka jalma jahat. Nya ambu, tapi nah laras kitu eta Jaka Sagara teh jalma. Inggis abi mah pami eta teh lutung. Nya kumaha atuh apami abi teh boga salaki ka lutung. Ih ulah leutik hate. Kapan cek tadi ge cenah cek eta Mang Utun. Si Jaka Sagara teh jelema anu keur nyamur, ieu keur nyamur. Ayeuna mah urang Bandungan wae kumaha. Nah bapa hidup teh nah bakal eleh tanpa bakal meunang. Ani abi mah miharep eta lutung teh bakal eleh we inggis. Ambu, tapi ragu atuh abi teh bakal dikawinkeun jeung lutung mah. Geus Nyai ayeuna mah urang Bandungan, urang lalajoanan. Tuh, bapa hidup teh geus ngamimitian tarung ngadu jajaten. Bener we dina luhur papanggungan teh atuh Ki Barusa teh geus adu hareupan jeung si Jaka Sagara. Mulala jos surak heuya-heuyahan bari jeung panasaran. Aduh, nah nya cenah eta lutung teh si Jaka Sagara jeung deui naha bakal mampu pikeun ngelehkeun jago sayembara. Ki Barusa mihlaan narajang cerelat.
seak gajeng. Ki Barusa langsung ngagunakeun jurus ampun hayang sagancang ngarubuhkeun eta si Lutung. Tapi si Lutung alias si Jaka Sagara geus ngarti kana panalajang Ki Barusa. Lajuna da panalajang geduk des carek cek. Ki Barusa mundur ka tukang aya kana opat lengkahna. Geus sangka cenah eta Lutung teh pohara rosa tanagana. Barejeng karasa dampaleungeunna teh mani asalinu. Awakna mani ngakibri. Sakti eta Lutung teh. Heunya benar-benar sakti. Anak itu mah benar meureunan si Jaka Sagara nu geus kasohor. Tapi keun aing acan yakin arek meakeun kapanasaran. Arek ngagunakeun ilmu pamungkas kaya kieu mah yeuh. Ki Barusa teh arek meakeun kapanasaran we laju atuh manehna teh masang jurus pamungkasna. Bari ngabatek ilmu ajianana anu pangampun. Dibiharep bisa ngarubuhkeun si Jaka Sagara. Si Lutung basa mireunge musuhna teh arek ngagunakeun ilmu pamungkas tetep tenang we kawas nu geus bisa ngukur nepi ka mana cenah kahebatan eta Ki Barusa. Basa Ki Barusa ngacorelat lir kalangkang rek nyamber ka si Jaka Sagara. Si Lutung ge henteu cileureun gentak ngacorelat mapage panarajang. Kalayang dua ciri empating kalayang di Jomantara. Geduk yes jebrot. Ki Barusa kabeunangan ku tajongan si Lutung nepikeun ngacengkang awarna ngalayang koleang. Tapi Ki Barusa ge henteu mikeun lamun nepikeun kati bebeut. Laju we pok sae curalit celek napak deui dina luhur papanggungan. Geus kitu mah sabelut dina rajang bari ngagunakeun kakuatan anu sapinuna. Us aya kakuatan anu luar biasa rek neumragana awak si Jaka Sagara alias si Lutung. Gentak atuna da panarajang. Dua kekuatan dia adu garagar nimbulkeun suara anu pating garagar pating jelegur. Us si Jaka Sagara metakeun dampaleungeunna. Aya kekuatan di sumabar salju ada temani nyaprot atuh nepikeun ka awak Ki Barusa teh kiwari mah kabulen ku eta salju. Tapi teh sila si Jaka Sagara teh ngebutkeun leungeun kencana. Us aya kekuatan panas anu ngabalukarekeun eta salju anu mulan kana awak Ki Barusa teh jadi cair we. Katembok Ki Barusa teh nang tu ngacanteng bari manehna teh reuas kareureuhna beungeut manis sapa. Untung bae si Jaka Sagara teh henteu niat ngabinasa. Manehna teh gentak nyairkeun eta salju. Lamun seug diantep mah pasti nyawana teh moal katurungan. Dirina bakal ajal binasa. Ki Barusa teh kudu ngakui kana kahebatan si Jaka Sagara. Manehna rumasa geus teter eleh jajaten teu mampu. Jeung teu sanggup pikeun neruskeun ditarung. Pok kadenge Ki Barusa teh carita ditujukeun ka si Lutung atawa si Jaka Sagara. Kula rumasa teter eleh jajaten. Jaka, nyandi ka teh hebat. Ku kituna kula rumasa eleh. Nyandi ka anu boga hak pikeun menangkeun anak kula nyatarat nanti kah. Ngan bae kapan wujud andika teh wujud Lutung. Kukituna sok geura buktikeun geura balikeun di eta wujud teh. Dari dina wujud Lutung mah anak kula ge moal daekeun pasti bakal sieun. Ngan bae hampura we uing moal waka bisa nemongkeun wujud asli ieu teh lantaran butuh waktu. Wujud uing bakal robah deui kana wujud manusia lamun geus dimandian ku Cai Sagara. Kukituna ayeuna mah uing terek luntah heula we arek mulihkeun kaayaan wujud kaayangan awak. Kitu kotan teh nyaheug atuh ari kitu mah Jaka. Ci geura ini geura pulangkeun deui eta kaayaan wujud teh. Lamun geus balik di dina kaayaan manusia mah kau lagi mah burung ditarima bakal dikawinkeun jeung nyiratna. Kitu cenah Ki Barusa teh atuh gancangna carita. Si Jaka Sagara jeung Mang Utun teh ajuna ninggalkeun eta acara sayembara keur makapan acara sayembara teh geus lekasan. Si Sukmara harita oge sarua ninggalkeun eta lembur. Manehna kudu nganuhunkeun ka si Jaka. Lamun teu dihalangan mah pasti manehna teh bakal diajal binasa.
Keur mah kapan kiwari eta si Sukmara geus deungit sakabeh elmuna henteu bisa naon-naon. Ilmu walih warni malih rupana ge geuseureun. Si Sukmara malaju we kebat rek mulang. Rek kembali ka leuweung we nepungan ini Marandi. Manehna teh geus babalik pikir, balik deui kana jalan anu lempeng. Sayembara geus lekasan, si Jaka Sagara alias si Lutung teh anu geus unggul. Ayeuna mah karinungguan. Nah nya cenah, eta si Lutung teh bakal balik deui kana wujud aslina lamun geus dimandian ku Cai Sagara. Euleuh mitra waktosna parantos teh nyekapannya. Sagala urang tunda jajar carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mangsalanun undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.